poe ayeuna jika mirek jajanan setelah lebaran. Pokoknya mah di konten ieu rek dipuas-puaskeun jajan kana haram salobana sanggeus lebaran. Nu kejis kami ngancok heula teh tukang makaroni basah heueuh. Lewat 5.000 am dikoton kalawak kitu mah ngamumbuana teh. Barang ditinggali teh alas am dikoton kami nyakan kitu bener-bener lokoh pisan nya sieu mah ngamumbuan. Aduh kan ieu tapi bener sieu mah ngamumbuana mending ngeunah kieu. Aju saeutik kayak tukang jamur crispy cenah tah. Lewat teh dicampur jeung gerobak-gerobak jeung si emang nah hargana teh mung 5.000-an. Barang dileg-leg teh alas ya mending ngepros pisan. Caging ku ngepros nakuatkeun ka hese si kami ngagegel nage. Abeulana teh ya tukang celok legend cenah tah. Lewat teh nu si ondog jeung si gaji hargana teh mung 5.000-an. Ari si kami mah hayangna cilokan usina jodoh aya teu mang. Ejek